Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Balik di katukang waqala sareng parantos ngadawuh sahabat duhum sapalihna ulama kabeh ngadawuhna inna kalimata la ilaha illallahu sanyana kalimat la ilaha illallah eta isna asyara 12 naon harpan harapna pala jurma mangkat temenang teu eta anu bukti ai fala buddha tegasna mangkat temenang teu eta anu bukti annahu tina sanyana kalakuan eta wajib biha ku eta kalimat la ilaha illallah naon isnata asrota 12 naona faridatan kafarduan sitatun ari anu genep eta dhahiratun anu dhahir wasitatun jeung ari anu genep deui eta batinatun anu batin anu jero amma dhahiru anapun ari anu dhahir eta fattoharatu mangka kahiji susuci wassalatu jeung kaduana salat wazakatu jeung katiluna zakat wasaumu jeung kaopatna puasa dina bulan Ramadan wal hajju menang dua macana hajju hijju lillahi alan nasi hijju wal hijju jeung ka limana munga haji ka Baitullah wal jihadu jeung kagenepna jihad wa amal batinatu jeung anapun ari anu jero eta fatawakkulu mangka kahiji tawakal wa tafidu jeung kaduana sumerah ka Allah wasabru jeung katiluna sabar waridho jeung kaopatna ridho wazuhdu jeung kalimana tapa wa taubatu jeung kagenepna tobat hanca anu keur dikeureuh ku urang nyaeta keur nyaritakeun genep kawajiban hate anu mana eta teh nyaeta isyarat tina kalimat la ilaha illallah anu 12 harap teh nyata jadi simbol ayana 12 kewajiban anu genep anu zahir anu tembong anu genep anu jero anu teka tembong nyata dina hate anu kahiji tawakal geus diterangkeun atu kaduana tafwid nyerahkeun sakabeh urusan ka Allah anu katiluna sabar nahan hate dina nandangan karipu jeung nyaeta nahan hate tina ngarasula tina frustasi tina ngutruk. Nah ayeuna anu ka opatna kawajiban hate teh naon ridho di tengahna aya qauluhu ar-ridho kagenepna
kewajiban hate teh wajib ridho. Ai ridho teh genah hate. Ari ridho teh suka hati, puas hati, suka hati, puas hati. Nah, naon aya takrif ridho? Ridho teh ginal qalbi. Nyaeta beunghar hate. Logowo beunghar hate. Bima kana naon perkara kusima anu geus dibagikeun eta perkara. Nah, jadi naon wae anu terjadi ka urang, naon wae anu tumiba ka urang, naon wae anu keuna ka urang, rek amis, rek pait, rek hade, rek goreng, rek genah, rek teu genah, mangka urang wajib kana naon anu tumiba ka urang, anu terjadi ka urang. Rek amis, rek pait, rek genah, rek ayeuna mun tamat teu ngeunah, rek hade, rek goreng, rek hade, rek goreng. Kade geus ulah salah arti ya. Ridho ayeuna mun tama kana naon anu geus dijatahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ayeuna mun tama ku pasaeutik. Jadi rek hade, rek goreng. Dina sisi eta ketentuan ti Allah nama urang teh wajib kudu ridho hate teh. Malah ayeuna mun teu termasuk rek taat, rek maksiat. Dina sisi takdir nama, dina sisi qadar nama urang wajib ridho suka. Nah, nu ulah ridho teh makdurna, nu ulah ridho teh makdina lamun goreng, lamun maksiat. Contohna kieu. Ayo urang teh ayeuna mun taulah urang ya. Ki Jaed dikerasakeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi jelema anu tukang maksiat andai kata. Dina sisi Allah nakdirkeun ngerasakeun ka Ki Jaed jadi tukang maksiat nama urang teh wajib suka Allah ngatur kitu ka Ki Jaed kitu ngan kakupuranana kamaksiatanna Ki Jaed mah ulah dikaridho. Naon anu kudu ridho teh? Qadarna. Teu salah tadi teh dianap teh wabil qadari, lain makdurna. Lain wabil makduri, wabil qadari kana qadarna. Anu kudu kitu. Jadi Allah nakdirkeun kitu ka Ki Jaed urang teh ridho. Ulah nah Gusti teh bet Ki Jaed teh dikerasakeun kitu ku Gusti tah ulah kitu gitu. Sadaya-daya Gusti. Da eta teh ayeuna takdir Gusti diimankeun ku abdi. Nanging abdi moal ridho da Gusti ge teu sakur nu dikeresakeun ku Gusti, Gusti mikaridho. Teu sakur anu dikeresakeun ku Gusti, Gusti mikaridho. Ai Allah ridho kana maksiat henteu? Allah ridho kana kufur henteu? Geningan. Tapi eta geuning ku Allah dikeresakeun. Teu sakur anu dikeresakeun Allah kudu diridhoi ka Allah. Berarti urang ge anu kudu ridhona teh kana naonna? Kana takdirna, kana qadarna, lain kana makdurna. Adapun kana maksiatna teu meunang ridho. Boro-boro maksiat batur najan maksiat pribadi oge. Tuh, ari kana kekufuranana ulah ridho. Pahamnya? Nah, gitu. Tadi ada regog ya begitu. Karena hade kudu ridho, karena goreng kudu ridho, taksim Allah. Gitu.
Tinggal orang tanya dari kekituan mati baheula ge anger kekituan, tinggal orang tanya ai orang geus logowo ketika menerima ketetapan ketentuan takdir ti Allah Subhanahu wa taala atau ayeuna mun teu macan. Nah, jadi rek kumaha Allah ridho na ka urang lamun orang acan ridho karena takdir karena qada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keur ngaraih ridho Allah teh, keur ngahontal karidhoan Allah teh, salah satu urang kudu ridho heula ka Allahna kitu. Di pangeranan ku Allah ridho, di hukuman ku Allah ridho, diatur ku Allah ridho, dititah ku Allah ridho, dicarek ku Allah ridho, dikeresakeun ku Allah kitu ridho, dikeresakeun beunghar ridho, dikeresakeun fakir ridho, dikeresakeun sager ridho, dikeresakeun gering ridho, dikeresakeun maju ridho, dikeresakeun bangkrut ridho. Takakara ayeuna Allah arek ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah mikaridho kajalma-jalma anu ariman khususna para sahabat karena aranjeunana oge ridho ka Allah. Jadi orang ngudag-ngudag karidhoan Allah ai urang murang mareng wae. Ari urang karareuheul wae teu kaop aya kateu nuju saeutik. Teu kaop aya kahayang teu laksana wae. Jadi moal benang-benang ridho Allah teh. Para rusing wae mah, rarudak wae mah, aya araramak wae mah. Gitu. Ai urang pang ayeuna mun teh udagan teh puncakna hayang ridho. Ai urangna diatur ku Allah kararieu gitu. Nah we ngan teu pokna. Nah we Gusti kieu-kieu teuing. Asa kacida-cida teuing gitu. Mina ari batur teh bahasa hate gitu kan bahasa nah aya abdi kieu we ari batur mah aya teh ngomong teh kasar eta ka pangeran eta ngomong ke pangeran ridho abdi ridho Gusti abdi dikeresakeun kieu ku Gusti kaayaan kieu ridho rek ayeuna manggih papait manggih ayeuna manis geus ayeuna mun teu dicaritakeun dina wabil qadari oge wabil qadari oge cuman ayeuna mun mah ari iman mah nyaeta secara ayeuna mun mah umum ayeuna mah nyaeta secara khusus. Jadi iman kana qada qadar Allah eta kewajiban. Oke, di samping iman teh kudu rarasakeun genah teu narimakeun kana takdir Allah, kana ketetapan Allah anu tumiba ka urang. Nu tumiba ka urang teh pan urang-urang teh anak-anak urang kitu tah. Rarasakeun namun ayeuna mun mah anak urang nu cilaka jeung anak batur sarua rasana teu. Nah da ka anak batur mah sing ridho ya da geus kitu takdirna. Mun ka anak urang kumaha? Kelaanan kayak ngubahanana ge. Batur ayeuna mun mah kapalingan batur ka masing ridho da moal kaluar tina takdir Allah urang masing ridho lah urang mah jalma iman wabil kumaha lamun duit urang kapalinganana heg duit ngan-nganana mangkana duit modal duit panas kitu henteu
urang. Jadi takdir anu dipaparinkeun ka urang gitu. Ketetapan ketentuan anu paparinkeun ka urang. Harta urang. Lamun ayeuna mun tama erta harta leungit, tah eta parantin heuh. Geus takdir ti Allah. Kudu ridho we. Teu kudu jeung murang maring sagala. Gitu. Kahayang teu laksana urang, kahayang urang. Ai kahayang batur mah babari urang ngopataneuna teu laksana keun wae. Eta mah can dikeresakeun we Gusti. Keun sabar mana ke oge. Ieu can laksana kahayang urang kumaha gitu. Ai can laksana kahayang batur mah babari urang teh ngomong teh. Cing mun can laksana kahayang urang. Batur dinya nyeri. Sabar keun sabar mah ayeuna. Mal burung ayeuna mun tama dipikanya aku pangeran. Sabar mah gede. Lain sabar batur, sabar maneh gitu. Maneh ayeuna mun tamu urang aya anu nganyeri, sabar. Sabar sing ridho we. Da eta teh bagian ti pangeran geus kitu. Geus bagian ti pangeran gitu. Geura ieu ayeuna mun tama anu paling kena ieu nyaeta na'rifan ngadefinisian ridho waqala sareng parantos ngadawuh saha al ulama'u pirang-pirang jalma anu alim dawuhanana teh kieu ari ridho teh eta tarkus suhti ninggalkeun amek teu keheul sok tah tanyakeun sok keheul tara sok amek tara tah itu ridho teh nya tah ayeuna mun teu amekan wae gitu keheulan wae wasuhtu ari nu disebutkeun keheul amek teh lain masalah ayeuna mun teu keheul amek kana maksiat na kudu ulah ridho nya tak kudu keheul gitu kana maksiat mah kana maksiat na kana kufur kana haram tuh kana munkar eta mah kudu ayeuna amek ngan ieu mah amek di dieu mah zikru ghairi qadaillah nyaritakeun lain ketetapan Gusti Allah bi annahu aula bi bahwa ayeuna mun tamah eta manehanana teh leuwih hebat, leuwih alus, leuwih utama nyata dibandingkeun jeung qada Allah anu keuna ka manehanana. Wa aslahu jeung leuwih maslahat, leuwih hade, leuwih maslahat, leuwih alus bima dina perkara. Jadi ayeuna mun tama dina sakabeh perkara layu tayaqanu anu henteu diyakinkeun naon islahu nyaeta ngamaslahatkeunana maslahatna eta perkara wa fasaduhu jeung ruksakna eta perkara. Hartikeun ku ati urang, hartikeun. Ari ridho teh nyaeta henteu keheul. Ai ridho teh henteu amek, ai ridho teh tara keheul, tara amek, tara pusing, tara rudet. Ari nu disebutkeun amek teh nyaeta nyarita kana lain ketetapan ti Allah. Kana luar di ketetapan nyaeta Allah ketentuan ti Allah Subhanahu wa taala. Sok ayeuna mun tama kieu cek urang teh nya, cek urang. Cek urang ya. Alus loba duit, alus teu loba duit. Cek urang ya, cek urang. Alus loba duit, alus teu loba duit gitu. Sampai di tengah boga duit gitu. Alus maju ari usaha harus bawa salib maju tenan mundur. Alus cek urang ya mah. Alus maju ai kahayang
hayang maju gitu. Jadi mun mundur nyagote cek urang teh hayang gitu. Ya. Eta teh yakin alus. Nu diperkanu ku urang dipikahayang teh eta teh yakin ayeuna bakal pialuseun pimaslahateun acan. Sehingga di mana-mana ayeuna urang teu laksana kahayang eta, teu laksana ayeuna mun teu selera eta, cita-cita eta ngagenok urang teh. Kieu ka pangeran teh jika nama Gusti mun abdi seueur artos nyanyahoanan sia abdi Gusti mun abdi maju we usah sonyahoan sia sonyahoanan sing yakin ieu neun halad di daratang ka dieu teh lain nu keur marji usaha lain paling ke pas-pasan lain yakin ya mah yang yakin lain loba duit lain sehingga isuk geto rasakeun ayeuna mun teu antu lamun ayeuna mun teu bidu order Mas Eko masa Jawa Barat beakeun geus ayeuna mun teu teuing teu ngelol-ngelol di teh ieu mah atawa ayeuna urang boga duit di mana we lah dek boga duit ayeuna tina teu deun poho dek boga duit ayeuna anu ngadak-ngadak jurig tumpak kuda datang cek kolot baheula teh mah kitu nu mere teh pupuguh kitu entong ayeuna mun tama gede teuing lah 10 miliar kitu nah sang gede teuing ayeuna 10 miliar dijamin ayeuna ku prediksi dijamin isuk geto iya kacau ayeuna mun teu diimah ieu kamanakeun ieu duit mau ojok kieu nah da teh gitu boga duit mah jeung ayeuna urusan ayeuna bingung-bingung segala ku boga duit ayeuna mun teu ngaji mah ngaji we bisa kitu urang kira-kira ieu mah kitu tanya urang kitu ka batur kira-kira we hek cuek kitu nah tadi naga ayeuna mun jadwal ngaji ieu mah ganggu sagala ayeuna duit naga aya duit teh popogoh duit aya mah perepek ngaji mah ngaji kitu moal kira-kira tatangnya nyaman gitu ke pangeran lalaura teh maka jeung ayeuna mun Gusti abdi mun anu Gusti ayeuna mun teh kayeuna mun tarasakeun ku urang ayeuna mun teh boga rencana itu boga rencana ieu urang ngamun madrasah tanyakeun ka Maji Asep sabaraha ayeuna mun teu anu mantuan ti jelema anu laloba duit sabaraha ya paling ayeuna 1% gitu kan eta teh aya namun tama mayoritas rata-rata ti jelema anu kekerehet tarajo abdi teh aya namun dia teh kenggo gunung cenah aya nu tapi tadi emut teh cenah hoyong we nyempilkeun lain ti jelema anu maju usaha nu loba duit lain tuh di kulon ayeuna sok ayeuna teh ada aya memang aja Asep eta ayeuna mun tata-tatana tanyakeun ti bos anu kitu ayeuna mun teu komotif pemerintah mah ayeuna eueuh meureunna di anu kitu ya paling oge ayeuna mun teh mah eta ya 1%. 1% sing horeng ayeuna tos didhawuhkeun ku junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pengikut para nabi khususnya ayeuna mun teu pengikut junjunan ieu mayoritas orang-orang fuqara, orang-orang masakin ieu teh. Lain jelema galalede lain. Mata kalau orang ayeuna mun teu betah ngurang riung jeung jelema leutik ada nuturkeun sada para nabi ge ti ditu na ayeuna mun terak jang jalmi naon kokoro ruang riungna. Malah junjunan ayeuna naon yuhibbul fuqara wa yajlisu kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum sanes cinta wungkul junjunum direalitakeun mun direalitakeun wa yajlisu ma'ahum sanes sakadar ayeuna mun tama cinta monyet
ruang lingkup nate ya majelis nak gitulah bahasa orang mah riungan oh ya jadi semua masalah gitu kade ulah aya namun tema kajeng miner aing majelis urang mah ya teh jelema para rekungkul ya wah jelema nu bentaan gitu lah aya namun teh lah aya namun teh jeung teh ayeuna enjoy nikmat urang riung yang sang para sahabat anu fuqara masakin gitu fuqara masakin tong sok ayeuna jadi intina mah naon wae anu kena ka urang teu urang kudu selalu logowo lamun ayeuna mun tamahade ridho syukuri gitu lamun ayeuna mun tama eta goreng kana takdirna kudu ridho kana naon eusi takdirna urang kudu ayeuna mun teu berubah kudu aya namun teu ngarobah diri kudu aya ikhtiar kudu aya usaha ngarobah aya namun teh eta takdir anu goreng makdurna teh gitu ulah kieu heukeun bae da aya namun teh make jeung kudu curak carek make jeung aya namun teh kudu jeung gebug sagala da geus aya namun teh takdirna kitu geus ti pangeranna bagianna kitu lain kitu keur naon atuh aya namun teh aya parentah kudu naon kudu payu goyir biadih gitu di mana-mana ayeuna ningali muntah teh kudu naon kudu ayeuna ditindak ayeuna muntah mah kunaon ku ayeuna muntah mah ku tindakan kudu diatasi ku tindakan lamun ayeuna teh ku tindakan ku lisan pan keur kurang diaji di mana-mana ayeuna munkar berarti kana munkarna mah urang ridho kana takdirna anu kudu ridho teh karena takdirna. Nah sehingga ya namun tama ieu keseimbangan antara ya namun ridho karena takdir jeung urang ulah ridho karena makdur pisahkeun ayeuna dina hate pisahkeun hate pisahkeun ayeuna mun teu dina hate sok tah ayeuna mun teu bisa kitu we jol weh karidoan pangeran teh gitu. Jadi Allah mah lamun urang ieu hamba narito ka anjeunana anjeunana oge ridho ka urang sehingga ieu namun tama barang-barang anu sepele gitu ibadah-ibadah anu sepele anu aya namun tama ceuk urang teh engke ku Allah karana aya ridho anjeunana bakal diluhurkeun bakal dilipat gandakeun oge Allah dengan keridhaan nampina gitu padahal ayeuna ukur ayeuna sedekah ukur sasen sapeser gitu lain nominal ayeuna jutaan puluhan juta karena naon urang ridho ku Allah Subhanahu wa taala diatur radhiyallahu anhum gitu Allah ridho ka jalma-jalma anu iman karena waradu anhu jalma-jalma iman ora ridho jadi mun urang ridho ka Allah ge ridho gitu ayeuna ka urang ridho kana naon ridho kana naon anu geus ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala cager teh panyakit ati teh lamun bener mah urang ngajina di dieu naon wae ayeuna anu keur keuna masalah ka urang nu ayeuna keur keuna keur tumiba sok ngaji nu bieu asupkeun kana hate nah Gusti Abdi teh araramek we ieu teh hayang loba duit tapi teu boga wae amak teh ayo nya kudu genah gitu karena naon karena tadi oge lamun urang ayeuna keukeuh wae ku Allah dikersakeun kieu heuh keur teu boga duit gitu hayang loba duit teh deuk mastikeun urang bahwa dina loba duit eta maslahat keur urang can pasti efek tak ayeuna mun teh haji waktu teu boga teh breg teh ku Allah dipaparinkeun ridho Gusti Abdi dah tadi ge ayeuna mun teh keur teu boga ge abdi teh ridho ayeuna seueur ku Gusti paparin ridho tah kudu sarua kitu kudu sarua tah urang mah ridho teh dina nalika loba tah nuhun Gusti alhamdulillah Gusti mah pung bagur Gusti mah abong kawasa emang lamun ayeuna mun teh teu boga duit Gusti teh teu bager gitu atau Gusti teh teu kawasa tong tibalik kitu ngomong teh angerkeun gitu jadi ayeuna mun teu urang teu boga anger Gusti mah bager gitu
Nah lamun aya namun teu urang misalkan sukses dina aya namun teu usaha sukses dina bisnis, alhamdulillah Gusti. Gusti mah abong aya namun tamar sifat rahman rahim, Gusti mah abong beungar, Gusti mah abong barahan. Kade dina nalika urang pait peuheur ulah eueuh nu tadi teh anger barahanana Gusti anger. Nya darak jadi koret gitu lamun urang aya gitu. Hari itu kumaha itu jadi robah-robah ya sifat pangeran teh gitu. Mau caur pangerasa apa ya Allah ya rahmah ya. Dan nu karasa ku apa mah cenah lamun keur sararenang tah kakara yakin cenah kana bageurna pangeran teh jeung yakin cenah kana beungharna pangeran teh. Tapi lamun sagala eueuh nya gitu ya teh beunghar pangeran tapi geuning urang fakir gitu. Jadi ayana kayakinan teh di mana-mana selaras jeung kahayang urang cocok jeung kahayang urang kakara cenah naik kayakinan ke pangeran teh aya keur nalika diuji mah ku pangeran luplek we kitu iman teh gitu aya teh Gusti teh kumaha ya teh ongkoh beunghar tapi abdi geuning fakir wae gitu ongkoh Gusti teh nya aya namun teh tapi abdi geuningan aya namun teh ririwit wae tapi abdi teh geuningan ieu teh aya usaha teh tadaikeun aya namun teh maju-maju ngan bangkrut jeung bangkrut abdi teh ieu teh aya namun tangan kokoro jeung koro teu beunghar-beunghar ongkoh Gusti beunghar. Tinggal aya namun teh apakah di mana-mana aya namun teh makolot ngadidik kanu jadi anak gitu. Apakah didikanana teh ku amis terus, ku geunah terus? Nya henteu. Lamun budak aya namun teh cepret keur tibra-tibra sare kasusubuh tuluy dicepret. Apakah eta teh jadi telenges nu jadi kolot teh kanu jadi budak teh ku sikap kitu teh? Justru nya budak aya namun teu keur nyanyo peso tapi ka ayeuna jewang ku kolotna tapi ka lulung saran budak ceurik bakat ting hayang ayeuna nyawa peso direbut ku kolotna apakah sikap anu saperti kitu nu jadi kolot kanu jadi budak eta teh teu nyaah lain teu nya justru ayeuna tah inget teh kadinya bahwa aya namun tamu urang dikerasakeun kieu teh ieu teh nyaeta efektina asartina rahman rahimna Allah sifat rahimna Allah subhanahu wa ta'ala sehingga naon sehingga aya namun tamu urang geuningan ai keur loba duit mah cantang tuh dae ka ditu dae ka dieu cantang tuh jeung di mana orang aya namun tama sagala loba mah dahareun di imah balatah kitu tah duit ayeuna loba cantang tuh daek kana riungan ngajikan cantang tuh teh eta tuh berarti urang teu nyaho kana maslahatna takdir ti Allah subhanahu wa ta'ala anu tibakeun ka urang nu matak hade jeung goreng amis jeung pahit ridho tarkus suhti paingan aya namun sama para wali umumnya para ulama senyum wae ceria wae ada atuh da aya namun teh kapungkur dia kan aya namun teh di masa ajengan zaman eta mah keresek mah jadi tos kasebatkeun ajengan gining gitu panggindingna keresek mah sehingga kangge baheula aya namun tami teh kakeresek wah cenah we kakeresek wah aya na guru mau BHS na keduri mah sabab dikeresek mah aya namun tama katingali meureunan unggara ka pasamuan gitu geus boga ajengan mah santri oge aya na samarena atuh urang cikala mah can pernah ngalaman aya na boga samarena BHS gitu aya harita mah BHS gitu aya naon gitu saking aya namun teh begitu aya namun teman sekutang limah nya aya ajengan mah oleh jadi teu katara pisan teu gaduhna teh cek nu di imah gitu padahal cenah aya namun sama ajengan teh eta teh muntos teu ayana sakalieun keur nyangu acan usah tapi da teu katingali da lain hate kos urang pan urang mah katingali antara boga duit teh nya
Nah, katingali banget teh. Iya keur aya namun tama keur loba duit ya. Ku tina ku cap kiceupna kabuk-buk katingali kabuk-bukna. Tadi Luis ayeuna keur teu boga duit mah gitu. Aya keur loba duit nah teh di sisiran kayak katingali lah Luis. Ieu jeung ayeuna panon caleuleuyeuh di ayeuna. Da ayeuna keur loba duit mah baleng ras gitu. Da urang mah jolhong gitu jol kaciri gitu. Cenah ayeuna kitu mah ayeuna naon pan ridho teh tarkusuhti teh apapun anu terjadi kapungkur ayeuna mun nuju kengeng ujian pangresa ayeuna mun teu ajengan leweh kapungkur ayeuna mun teu pada aya meureun ayeuna beritana gitu ayeuna mun teu karasa ayeuna mun teu ajengan rebohan cuek we sakitu ayeuna rongkah musibah eta kelas orang mah ajengan rongkah gitu cuek we gitu dan ayeuna mun teh ngaos cigah teh ayeuna naon cing urang di mana-mana ayeuna gitu teh jadi senyum we ceria we gitu cing bisa teh gitu pada kieu bisa ada tuh kudu da proses teh ieu teh bisa bim salabim ngaji sapina jadi we isuk teh jadi jelema rito we gitu abdi mah ayeuna teh boga duit kah kumaha sih lamun dibaeudan ayeuna ku pamajikan ayeuna mun teu dibalanyaan anterkeun cenah kumaha tah seri keneh oh ya kumaha cenah ieu nyuhunkeun jampe kumaha ya sok ayeuna mun ulah tina duit wae atuh ulah ayeuna tina urusan duit tina urusan keluarga masalah ayeuna tina urusan ayeuna jeung dulur tina urusan ayeuna mun teh jeung babaturan ketika ayeuna mun teh terjadi sesuatu ka urang teh ta urang teh nyaeta naon tarkusuhti atawa tadi manaon ginal qalbi bima kusima naon nu geus dijatahkeun ku pangeran urang kudu logowo ati we gitulah logowo aya naon ngeunah nya ngadaikeun ngeunah cing ayeuna coba cing ayeuna mun teu keur aya naon di urang nya ada kudu nambah ya teh ayeuna mun teh mah cararia ya teh sarenyum gitu ayeuna mun teh kabawa bating ayeuna masalah nu ti imah ya teh tong bawa ayeuna kana tempat pengajian ayeuna mah sing senang gitu sing senangkeun ayeuna kemarin balik ayeuna ieu teh aduh tadi teh ninggalkeun masalah anu berat aing kabeneran geus ngaji teh kitu lerang ngaji teh balik teh sebutna gelo nah bapana ayeuna mun teh mah tadi geus poe teh ka cungar canggih are balik teh kalah dicarekan ngeunah ayeuna mah ngeunah pamajikan ayeuna mun teh goreng adat ngeunah nuhun Gusti ayeuna mun dek ini mah teh goreng adat oge ayeuna mun abdi ayeuna mun teh mus menta anu loba pamentana adi di teh ayeuna teh wios Gusti abdi mah terus kersan Gusti dek disyukuri we dek dikukut abdi mah ieu teh tempat latihan abdi Gusti ieu teh pamajikan teh gitu tempat latihan abdi sangsah atuh abdi ayeuna latihan gitu karena ayeuna mun teu ganti Gusti teh teh jeung jelema nu deukeut man Abu Ya'lon Allahu yarham Abu Ya'lon apa nyaurkeun Abu Ya mah cenah lamun istri garwa jadi ayeuna mun teu milarianana teh lain anu bager gitu sabab naon ada tukang servis mah lain ayeuna dengan barang alus atuh dah lain dengan barang alus tukang servis mah jangan barang butut ka diomean gitu tah geus alus jadi gitu cenah iya aya kasauran aya pakarasa apa Abu Ya begitu cenah jadi lamun garwa geus bager pirak keur ngabager keur ngomean da tukang servis manuali mah bager jelema teh gitu kata dina ge kayana keur bager lamun anu ngawek-wek goreng ati dikukut sabalikna urang teh gitu sabalikna urang teh aya urang mah teu naon dikukut teh nu bager gitu tah anu ayeuna teu ecreug heudakeun mah hiji-hijina dinya gitu ayo ya ulun pon ayeuna mun teh teras gitu ayeuna mun teh kitu jadi ayeuna mun bager kelar
gitu. Ngabageurkeun unggul. Kita aya nemun teh ka umi teh panitawisan deui ka umi teh. Buya hoyong aya nemun teh mah kasaha buya ayeuna umi pan. Anu gerakna aya naon teh. Kada ya ulah dipake modal ayeuna tuh tingalikeun buya alon kata. Ai maneh buya alon lain. Ayeun maneh oge teh. Tong sok ayeuna mun teh bari nurutan laga nya ai kaajengan eta. Ngomong nurutan laga gitu. Oh ya ayeuna mun teh gaya kehidupan ayeuna nurutan laga eta kodok heula atina kodok heula kayakinanna kodok heula ayeuna mun teh ilmu atina tamun geus sarua pek nurutan oge gitu urang mah da amaci bawat oge boyalan oge eta geus nyambung acan atina geus nyambung geus salepel acan puguh wae ayeuna sok ayeuna rek nurutan mah Uyalon sawarna aya dari mana-mana aya ngadidik dan santri lamun teu apa talapung sok turutan ku aneh gitu talapung klepok teh sok aya naon teh uyalon tajong deui cager urang sia ka rumah sakit kena ayeuna kena hukum kena undang-undang ya naon ripuh ayeuna mah tong babari nurutan ayeuna dohirna aya nu kitu wali Allah atuh da wali Allah atedanya geus ayeuna mun teu dicaritakeun majalah abdi taqarrabun nawafil hatta hiba ateda teungeul lain sateungeul-teungeulna sabok lain sabok-sabokna tajong lain satajong-tajongna ateda sehingga lain saucap-ucapna jadi sakali deui wasuktu ari nu disebut keheul amak ati gitu dikru goeri qadaillah nyebut lain ayeuna mun teu qada Allah salianti qada Allah bi annahu aula bi artina Gusti abdi teh mun seueur artos mah Gusti abdi teh umpami abdi gaduh kendaraan Gusti abdi teh umpami ieu gaduh bumi agung mah jeung sajabana nah eta teh lamun kitu teh meureun abdi teh tiasa gitu jadi ngatur maneh gitu bahwa ayeuna mun teh ketentuan urang teh nyaeta ngayakinkeun leuwih alus leuwih hade tibatan ketentuan pangeran gitu. Jadi ketika terjadi tak ya namun anu bertolak belakang jeung anu geus direncanakeun ku urang diprediksi ku urang oge ayeuna dipikahayang ku urang teg Gusti pantes batur mah bade bager bade getol oge da abdi ge lamun kitu da abdi ge lamun eueuh kitu ayeuna ketika ayeuna mun teu urang narima kana ketentuan ti Allah Subhanahu wa taala contohna dek beunghar dek fakir ai kana kewajiban mah ai kana ibadah mah eueuh beunghar eueuh fakir ayeuna mun teu mariweuh eueuh salase ketika kurang diatur-atur abdi mah Gusti umpami ayeuna janten jalmi salase mah kete lamun geus jadi jelema salase teh moal dikitukeun ku pangeran teh dan nyanyahoanan teh dan nyanyahoanan berarti abdi mun janten jalma beunghar mah abdi teh ayeuna mun teh mata moal kete ayeuna moal dibageurkeun ku pangeran teh dan nyanyahoanan da lamun deuk bager mah ieu lamun deuk bager urang tah nalika keur fakir teh diajar bager keur fakir engke lamun geus beunghar jadi bageurna cuman ayeuna mun talamun keur fakir mah pan mere 2000 ke eta teh sarua jeung ayeuna mun teh mere 200.000 ayeuna tilu beunghar mah teh mere tilu fakir belajar heula dina kaayaan fakir ayeuna mun teh urang kieu da urang mah teu lain teh hayang barang bere teh barang bere kelas fakir atuh barang bere 2000 perak gitu gede eta teh di jelema ayeuna mun teh anu kakerehet mah gitu da atuh da batur mah ayeuna mun teh 200 maneh mah 2000 itu batur 200.000
eta teh bisa ngimbangi kadang-kadang karena nyata ai masalah kaabdalan sedekah mah nyata ngukurna lain nominal tapi persentase. Satu hiji ayeuna mun teu mangukurna persentase lain nominal. Kadua nyata ari kahebatan kaabdalan sedekah mah sesuai jeung kebutuhan anu dibere. Sesuai jeung ayeuna mun teu kebutuhan anu dibere. Matak ayeuna teh pangalus-alusna sedekah teh duit teh gitu. Karena aya bari duit ayeuna beda jeung baheula mah dina hadis bahwa afdhal sedekah teh nyaeta almau cai. Nah hadis mah saoke urang ayeuna mun teu aya we geuningan cai di arantep we nya torojo bala-bala itu jadi alus bala-balanya. Da cai bageus seueuh tadi gitu. Atau di bala-bala mah cai mah tadi kalau kakoclak ayeuna dina beuteung gitu. Ukuran mah gitu. Tarajal wae eta nek tuh. Untuk kieu geus teu kudu bala-bala da afdolna ayeuna sedekah teh cai, hayo we barean cai. Koclak kana beuteungna. Teu atoh ayeuna mun teh geus. Bunga kaya tarajal bala-bala oh geuningan atoh. Ai keur situasi ayeuna nu kabutuh ayeuna mun teh kudu bare sedekah, satu ayeuna mun teh naon tina persentase teu. Jadi persentase engke kadang-kadang ayeuna nu 2000 teh leuwih gede nyaeta tibatan 200.000 keur kelas-kelas kolong merah. Ya 200.000 keur kelas kolong merah apa artinya? Tapi 2000 keur tukang beca. Hek-hekan ayeuna ngarah 10.000. Leuwih gede tibatan 200.000 kelas kolong merah teh. Tak urang ulah sok kekituan aya ayeuna diajar pager barahan. Cekolot mah ulah era merek ku saeutik. Ulah era merek ku saeutik. Tak gitu. Jadi ya teh nyata bi annahu aula bi Gusti da abdi teh lamun ciga si anu mah ada abdi teh lamun ayeuna mun teu jelema ayeuna jelema aya jelema teu riweuh mah da abdi ge sami Gusti ayeuna bakal gatol ka madrasah sami abdi oge ayeuna mun ngaji puting-puting kan abdi mah adalah kumaha eta teh nyanyahoanan cik engke isuk pageto ayeuna lamun ku Gusti ayeuna dikeresakeun loba duit loba moal nyemual komo itu ai mana teh tadi teh ongkoh kitu mun ngomong serangan Gusti muga duit geuning Gusti abi aya seueur duit teh geuningan ieu teh keur naon loba duit aya ka madrasah mah mata abi hayang ayeuna seueur artos ge naon ka mall gitu jangan tadi teh ayeuna geus ngomong kitu matak tong sok nyanyawan geus naon we anu ditakdirkeun ku pangeran sambut ku urang secara legowo syukuri ayeuna mun teu ku urang tuluy ayeuna mun urang nyaeta ngagunakeun ayeuna mun teu makana kaayaan anu saperti kitu terus ayeuna mun teu ibadah. Keur pararosing keur aya masalah ka mana ayeuna mun teh mah aya si atuh ngaji pan bieu teh tos pas saya ayeuna di imah teh harongkah mata ka ayeuna pamajikanana mah aya teu ngaji ayeuna teh. Aya ayeuna ada aya dulu apa yang terus ayeuna mun teh pasean waleureun mata pamajikanana ieu teh salakina ayeuna teu datang naon teh keur pas saya ayeuna. Keuna ayeuna pas saya make ayeuna mun teu tendeun heula teh waktu adol ngaji mah heup. Kan balik ngaji tong tulus pas saya teh geuning ayeuna mun teh goreng asa salaman balik ngaji teh kitu ayeuna. Lain ieu mah di mana-mana aya masalah teh kalah eureun ngaji teh teu naon nyata ayeuna naon atuh da ngaji oge da kepikiran keur ayeuna nya tak pikiran keur kitu teh datang ke pengajian kuduna mah kitu engke cager lain di mana-mana keur aya masalah teh naon nyata ayeuna teh karudat ayeuna teh bojong-bojong ayeuna mun teh aya ka masjid ayeuna mun teh da puguh aya keur baluang kitu mah heuh di baluang kitu teh getolan ka masjid getolan ayeuna mun ka pengajian gitu engke ayeuna mun teh aya cahaya di masjid teu ayeuna aya cahaya ayeuna tina ibadah teu ayeuna dina pengajian aya cahaya ilmu ya lumayan we gitu cageut asa kedeung-kedeungan gitu nu keur ararama ayeuna nu keur karareuheul nu keur pararosing nu keur arudat ayeuna teh geus ya kudu bieu teh lamun ayeuna teu cager naon teu asup gitu teu kaharti gitu teu kaharti lamun teu asup cager ayeuna geus
ya ayeuna mun teh lah salaki abdi mah teh moal aya geus sacager gitu. Kitu nasibna ayeuna mun teh mah kuku teh lah salaki ayeuna mun teh naon teu pati eucereug oge gitu. Tuluy ayeuna mun teh naon tuluy usahakeun kitu cenah ayeuna cenah pager. Wah, komo eta mah jigana Sayyidah Rabi'ah ayeuna radhiyallahu waliyatullah ayeuna kitu. Awe teh ulah bener oh da urang mah teh da jalmi biasa-biasa. Ieu teh ngaji teh ngarah jara di wali enggak jara keterlaluan gitu ngomong aing ngarah jara wali Allah. Aing ngomong ayeuna ngarah jadi ulama Allah ayeuna keterlaluan. Ya teu keterlaluan lamun ayeuna nyebutkeun ngarah jara di nabi gitu. Keterlaluan ayeuna. Jadi wali mah da meunang ayeuna urang cita-cita hayang jadi wali Allah. Nah salah kan? Nah teu meunang. Lamun hayang jadi nabi eta mah fatal salah. Hayang jadi nabi, hayang jadi ulama, hayang jadi wali, hayang jadi ulama, hayang jadi salehin ada teu salah kan. Geus salah. Gitu. Nah, jadi dominanna teh para wali mah nya kana kabersihan mana, kana kebersihan mana. Ieu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi dawahanana man lam yardha biqada'i. Ieu dawuh Allah man lam yardha biqada'i saning jelema anu teu suka teu ridho teu geunah biqada'i kana katangtuan ketetapan kana hukum ti aing walam yasbir ala balai jeung teu sabar dina nalika nandangan ujian ti aing walam yaskur ala na'mai jeung teu syukur dina nalika menghadapi kenikmatan ti Allah ti aing fal yattakhid rabban siwai jor dateangan deui kumaneh ku eta jelema robban kudu neangan pangeran siwai salian teh. Jadi montong pangeran ka kami ai geus teu ridho diatur ku kami ai geus teu ridho diatur ku aing mah tong pangeran ka aing neangan di pangeran sugan aya di pangeran salian teh aing. Jadi diusir tina kahambaan Allah, diusir tina kahambaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Muga-muga hati orang dipaparin ridho kana sagala rupi bagian anu parantos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Baik tina harta benda, baik tina jabatan, baik tina wibawa, baik tina pengaruh, baik tina ilmu, baik ayeuna mun tamat tina sagala seluruh ayeuna mun tamat kehidupan urang. Oge ayeuna mun lamun anu hadena syukuri ku urang, lamun anu gorengna usahakeun diikhtiaran ku urang. Nyata kana ayeuna kana takdir anu jadi alus, ketetapan ti Allah anu jadi alus kudu aya ikhtiar urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.